Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bil muradi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan anu ayeuna juang coba-coba netelakeun masalah dua golongan manusia nu kumalandang di alam dunia. Di dunia teh rek kumaha wae bentukna, rek kumaha wae jijigaanna, jelema teh kabagi dua golongan. Hiji ashabul yamin, dua ashabus shimal. Aya anu disebutna golongan beh katuhu, aya anu disebutna golongan beh kenca. Jadi nak manusia nincakan dua golongan anu eta teh kumaha pakasabanana, kumaha amal-amalanana anu dilakonan, kumaranehanana. Kata urang ieu kaasupna ka golongan mana? Nah urang teh kaasupkeun kana golongan anu katuhu. Nah urang teh kaasupkeun ka golongan nu kenca. Nah kaasupkeun kana ashabal yamin atawa nah kaasupkeun kana ashabas shimal. Eta tergantung kana nu dilakonan ku urang sararea. Tergantung karena amal-amalan anu kurang diamalkeun. Dasabab adunya teh majroatul akhirah. Ari dunia teh mangrupakeun tempat pelangan hungkul. Dunia mah mangrupakeun tempat amal, tempat barang gawe anu hasilanana bakal kapanggih teh nyaeta ke di akhirat jaga. Hasilan di akhirat nu bakal kapanggih
sakumaha perkara nu geus dipelak urang di dunia. Lamun mah anu dipelakna teh nyaeta amal-amalan amal ashabal yamin, maka tangtu bakal kaasupkeun kana golongan ashabal yamin, golongan nu beulah katuhu. Ngan lamun amal-amalanana pepelakanana teh pepelakan ashabas shimal, maka bakal jadi di akhirat urang kagolongkeun kana ashabus shimal, golongan anu beulah kenca. Jadi digantungkeun kumaha amal-amalanana mawi saur Allah dina surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Allah negaskeun kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ek daek ke daek, ek sadar ke sadar, ek narima rek nolak, ngan ceuk Allah kullu nafsin bima kasabat rohina. Rek ngaku agama nak naon baik, ek ngaku kepercayaan anak naon baik, kanjeun ngan ceuk Allah kullu nafsin bima kasabat rohina. Mun bisa rohinah teh euy jieun ngaran Neng Rohinah, ngan peda hartinana teh gadean, jadi neng gadean. Mun lalaki rohin, tukang gade rohin, atuh hayang rada gaya rohan, atuh cina rada hayang keren seetik tahun 2024 Rehan, tukang gade hardina hungkul eta teh ngingetkeun kana yen sakabeh amal-amalan urang teh dirohin rohinah digadekeun. Rohinah netepan kana wajan fa'ilatun, tapi nu dimaksudkeunana marhunatun atawa marhunun anu digadekeun. Kabayang teu nu disebutna gadean teh kumaha? Nu disebutna gadean teh urang nendeng barang di hiji jalma manehanana nyibadanan kana kahayang urang. Jadi aya nu diteuleun ditangguhkeun amal-amalanana ka Allah. Kullu nafsin bima kasabat rohina, hartina saban-saban amal-amalan teh pakasaban teh rohina marhunatun eta teh ditangguhkeun. Ditangguhkeun di mana? Ditangguhkeunana teh di akhirat. Lalakon lalampahna di alam dunia, amal-amalanana di alam dunia, hahasilanana ceuk tadi di akhirat. Tangke di akhirat bakal kapangihnana kana
kagolongkeun kana ashabal yamin kagolongkeun kana ashabas shimal. Jadi masih keneh poek tetap di dunia mah sararea ge ngarampa-rampa. Di dunia mah sararea ge ngarampa-rampa. Teu aya nu apal kana kabeneran nu paling bener. Inkrah dina benerna kecuali para nabi, kecuali para rasul, para sahabat. Para sahabat maraos upami aya masalah teh biasa langsung konsultasi jeung nabi. Jeung deui hasil tina ladang konsultasina teh geus pasti bener we. Geus moal mungkin aya karaguan aya kamangangan deui ya. Nu mata ka dieu deunakeun banyak perikhtilafan teh nya kitu teh. Nu mata aya hadis geuningannya aya riwayat-riwayat rawina saha. Ieu ti mana jalurna, ti mana jalurna, ti mana jalurna sehingga jadi hadis sahih, hadis hasan, sehingga jadi hadis maudhu jeung sabangsana. Eta teh nya kitu disababiahkeun beuki ka dieu nana teh urang mah perlu bener-bener naluntik naliti sehingga manggihkeun kana bebeneran anu sanyanya. Nu mata di alam dunia majang ceuk heulakeun fungsi disebutkeun bahwa tatangguhanana teh lamun bener teh nyaeta di mana urang geus maot husnul khotimah maotna dikubur manehanana tuluy datang malaikat mungkar nakir heug bisa ngajawab ceuk malaikat mungkar nakir teh man rabbuka dijawab Allahu rabbi man nabiyuka saha nabi anjeun dijawab Muhammadun nabi madinuka naon agama anjeun dijawab Islam. Ini Islam agama kuring. Duh. Pilahkeun. Ma kiblatuka naon kiblat anjeun? Ka mana kiblat anjeun? Kiblat kami teh nyaeta ka Ka'bah. Ma ihwanuka saha? Man ihwanuka saha dulur-dulur anjeun? Dulur kuring teh nyaeta sakabeh jalma-jalma. Lamun geus kitu kakarajan eta mah geus pasti bener. Rek awong-awongan nyebutkeun kuring pangbenerna ge sah eta mah syarat geus di alam kubur ngomongna. Di dunia masih kada poek ceuk bahasana ge marhuna pun rohina bahasana ge. Jadi masih kena ditangungkeun nyaeta kurang kumaha gracing sok baheula teu lagi fungsi disebutkeun aya hiji ulama di dunia mah teu bisa ulama asapang ulamana nu beunghar asapang beungharna nu soleh asapang solehna teu bisa nya Allah kitu bareto aya ulama anu nepi ka akhir hayatna suul khotimah dah. Padahal ilmuna luar biasa. Gadung santri 60.000 heug santrina teh lain dina karpet model kieu sanes nu diwurukna mustamina upami ngaos sanes dina karpet kalikeuna teh tapi dina pucuk dan daunan tapi dina akhir hayatna maut suul khotimah tetela yen eueuh nu patut dibanggakeun hirup di dunia. Karena itu nu patut dibanggakeun nu beunghar teu patut dibanggakeun salabah kumaha kaayaanana Qarun kumaha kaayaanana Firaun kumaha kaayaanana lain harta deui kakawasaan boga jabatan boga tapi geuning kitu teh cek
digerohina di dunia mah ditangguhkeun. Balaam bin Bauro teh eta teh yang apa teh Balaam bin Bauro hiji ulama di zaman Nabi Musa alaihi salam nu doana teu pernah ditolak ku Allah. Anu lamun ngadua eta Balaam bin Bauro pasti diijabah ku Allah. Gitu. Tapi kumaha kayanana dina akhir hayatna anjeunna maot kaayaan suul khotimah dina harti negeskeun deui bahwa satungtung urang jeung salagi hirup di dunia masing ingat yen kulun nafsin bima kasabat rohina cekel saban amal-amalan teh ditangguhkeun gitu. Mata kurang-kurang mepelingan jeung mawaspadaan kana diri bisa jadi sanajan ceuk paribasana urang ducong salat berang puasa penting tahajud geus tuguh ari nu fardu mah nu sunat mah dilakonan eueuh nu ditinggalkeun sadaya-dayana nu dikantunkeun teh daya deui wati perkara-perkara anu diharamkeun. Teu aya nu dilakonan iwati kewajiban, teu anu dilakonan iwati kasunahan, nu ditinggalkeunana teu aya deui wati sabangsaning paharaman-paharaman, larangan-larangan, sanajan kitu kaayaanana. Lamun nincak dina akhir hayatna suul khotimah beak kabeh. Naon amal-amalan nu beak kuliah? Naon amal-amalan nu seep nya eta amal teh ku hasud? Nah teu aya nu kitu geus jelas kapan nabi nyanggemkeunana teh. Nu mata rohina eueuh nu patut gumede eueuh nu patut kumuluhur eueuh nu layak jeung nu pantes uing bener asapang benerna uing soleh asapang solehna uing luhung ilmu asapang luhung ilmuna uing ulama asapang ulamana saya orang kaya asapang kayana saya orang berjabatan asapang boga jabatanana eueuh nu pantes dikituan di dunia. Nabi dina hiji waktos kantos anjeunna Nabi dina hiji waktos anjeunna nuju mapah dina hiji tempat caran para sahabat dina mangsana Nabi ningali aya hiji jalma anu parantos rada sepuh anjeunna masih keneh dodolongsa ngalaksanakeun pakasabanana anu pakasabanana teh nyaeta keur manggulan batu eta anjeunna disumpingan ku Kanjeng Nabi Nabi sumping tah ka anjeunna lajeng dicanak pananganana teras diusap ku Nabi dicium ku Nabi saatos dicium pananganana dibewarakeun ka para sahabat nah hayang apal anjeun ahli surga nu aya keneh di dunia sahabat naros upi Allah sareng Rasul nu langkung uninga bisi ajan hayang apal ahli surga anu kumalandang di dunia teh nyaeta ieu jalmana ieu leungeunna leungeun nu kieu leungeunana teh nu hideung nu geus kanel teh geuning disasangaeun bari jeung geus barulah ku Nabi nu kitu teh disebut teh ahli surga lain nu naek mobil Pajero can kuku lain nu turun tina helikopter can kuku mun ajengan lain nu sorban panjang nu sorbana loba meuli tanana lain nu jubahna buanan lain nu sarungna mahal can kuku can parugu Abu Lahab dia lain bang lain baturna warga
mati kan Nabi. Abu Jahal teh kapan sasarangan sareng Nabi. Dina zaman jeung mangsa. Ngan kitu teh geuningan ari hidayah madan Allah. Matak sing inget kullu nafsim bima kasabat rohina. Lebah dieu urang cocok ah maknana eueuh nu pantes ku bede, eueuh nu pantes ku muluhur hirup sabab rohina. Mang Udin aya Mang Udin, Haji Darmo aya, Haji Ridwan, Haji Gopur, alhamdulillah. Wa Nur, Wa Nok, syukur masih kena standby-nya. Andini lihat di sini. Kamu Maesaroh tadi tinggalin. Nah, jadi ayat dua golongan ashabul yamin jeung ashabus shimal. Pilih urang ek nu mana? Nyitak diri rek dicitak jadi jalma anu jiga kumaha. Nah rek dicitak kana golongan nu katuhu, nah rek dicitak kana golongan nu teu kencan. Sanggupna urang nu mana teh dibere kabebasan itu. Aturan geus disadiakeun, wahyu parantos dilungsurkeun, kewajiban parantos dilungsurkeun, paharaman parantos jelas eces jentre, naon nu disunahkeun, naon nu dimakruhkeun, naon nu dimubahkeun parantos aya. Ek yakin teu ka Allah menyiptakeun ieu semesta alam. Manga eta mah kantun ditapakuranan. Ek yakin teu Quran teh eta teh dawuhan Allah. Anu kasauran Allah dina Al-Qur'an disebutkeun alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Yen Al-Qur'an teh mangrupikeun dawuhan Allah la raiba fih nu teu aya kamangmangan karagu-raguan hiji oge saayat oge dina eta Al-Qur'an. Pasti palengerna rek dibuktikan kok. Dibuktikan banget. Kamari pisan tahun 2003 aya astronot di Cina ngaranna teh Yong Liwei. Tuh inget ke deh, menang maca Google. Ngaranna teh Yong Liwei, astronot tahun 2003. Manehanana keluar angkasa ka itu. Lain Islam yang teu naon agamana. Di luar angkasa kitu aya bebeletukan. Disangkana kapal ulang alik teh aya nu ngetrokan atawa aya nu pejet. Dipariksa keluar ternyata bintang di luhur ketrok teh. Nu bebeletukan teh ternyata bintang. Turun ka dunia anjeunna Yong Liwei eta. Ting da kuing ke Karawuh eta teh. Yong Liwei teh langsung tanyaan kapan aneh aing Gusti astronot maka dunia deui teh nya aku tuluy teh ditanyaan di wawancara apa yang Anda temukan di sana wacing ceng teu boleh sempor mah naon dipangikeun ku anjeunna nyebutkeun bahwa kuring teh ngadenge aya bintang anu sorakna teh bebeletukan gunjung taharita. Dijawab umat muslim 1400 tahun ke belakang umat Islam sudah mengetahui hal itu meskipun tidak pernah keluar angkasa. 1400 tahun Nabi geus nyebatkeun dina surat At-Tariq was-samaa'i wal qariq. Dina surat At-Tariq geus ditetelakeun jelas eta iman kumaha kana Quran kok. Nah jadi ayatnya Quran sabab Quran lain menang Nabi. Nabi mah hanya nampak hungkul tuluy dititah nyebarkeun tuluy bisa eta Quran teh
ti Allah subhanahu wa ta'ala anu nyiptakeun langit, nu nyiptakeun bintang, nu nyiptakeun luar angkasa, nya atuh apaleun. Nya atuh apaleun. Marajal bahraini yaltaqiyan. Yen aya bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ayana dua tepung antara laut. Dua laut nu hiji lautna teh tawar, nu hiji mah asin. Di mana? Tuh di perairan Mediterania, di Samudra Atlantik aya dua lautan, nu hiji mah asin, nu hiji mah tawar. Kakak panggih kamari. Nabi iraha ke Mediterania, Nabi iraha ke Samudra Atlantik. Henteu, lah geuning apaleun Nabi, lain Nabi nu uningaeunna nama, tapi ku Allah diturunkeun wahyu ka kangjengna. Da Allah nu nyieun namanya teu apaleun. Ek yakin henteu? Mama bade yakin heug, henteu ge teu sawios. Sawae nu bade iman ka Allah mangga, wa man syafal yu'min, wa man syafal yakul khop. Kumaha anjeun bae rek iman rek kufur mangga kumaha anjeun. Dawuh Allah parantos jelaskan pilih bae. Tages kitu kawajiban nu diharamkeun nu disunahkeun urang rek yakin dilakonan atawa moal. Ek nu mana nu dipilih ku urang teh sehingga di akhirat urang kaasupkeun golongan nu disebutna golongan jalma-jalma nu ngalakonan kana kewajiban nu diwajibkeun ku Allah, golongan nu ninggalkeun paharaman nu diharamkeun ku Allah. Pak Haji Udin nanti teh eta ek di mana nu dipilih kurang. Di zaman Bani Israil mareto aya hiji jalma tukang ibadah. Saketerkebek ibadah geus puguh jauh jeung urang. Eta anjeunna teh kagungan profesi nyaeta tukang dagang. Pada melanana teh nyaeta kitu teh ungkag ingkig ka ditu ka dieu bari nyanyanak barang kangge dagangkeuneun. Nyanyanak barang kangge dagangkeuneun. Ngalih Haji Udin ka ditu. Nyanyanak barang kangge dagangkeuneun. Dina hiji waktu abong-abong tukang dagangna kitu teh aya nu rame bae sinang di dinya tuluy digelarkeun eta barang daganganana. Nepi pah manehna ka hiji imah anu gede da aya nu magerowan awewe nu geulis. Mangga dieu mang. Eta manehna teh langsung datang. Mangga cenane ditamprakeun icalan naon cenana. Icalan ieu we sabangsa ning mang madal wadahan aya katuangan saulat sahali tahu dina ieu nu diicaot ku mang teh. Kitu nya mah ditilik-tilik tukang dagang teh kaset jeung eta awewe nu rek meuli teh hana. Tapi heran kene kitu baru tapi bagus, bekas tapi bagus. Ya, abang geus lila meureun geus lila ditinggalkeun ku salatina. Atuh eta awewe teh kapincut ku anu tukang dagang eta langsung bae manehna nyeun siasat. Kumaha upami icalanana urang dilebet we di luar mah isin abi mah alim kaganggu kudu sanes mangga cenah neng dilebet bae dilebet mangga asup we ka jero geus di jero kitu ari jebret teh oe
panto jendela kabeh dikuncian. Iya teh dupi teh naon maksudna ieu teh sadaya nakap dikuncian kieu. Naon maksudna ieu teh dupi ieu teh kap dikuncian kieu, jendela dikunci, panto dikunci. Mang teh nyiseur wah kekik teh nyiseur nyarios mangkeun we. Lamun didolim di aniaya ieu ku abdi oge mah. Mang mah cekep teh, cekapnya mang mah calikeun angkosan. Eta manehna teh lumpat asup ka jero kamarna bari mawa pakaian anu gara rinding dibikeun ke tukang dagang eta siasatna teh ngarah dibuka baju. Ngarah dibuka baju mang ieu anean teh mang enggal keneh mung teh acan kan pasti aneh. Hoyong dianeh ku mang ieu teh. Oh gitu. Mohon curiga keke naon maksud moal cekap teh ieu angean emang mah ieu teh meunang ngalikin si cinta di bumi. Wah hatur nuhun we neng kieu ayeuna mah mangga sok bade ngagaweuh anu mana ieu teh. Mang ieu teh pada angkat deui, pada nios deui, pada ngidarkeun deui kana ieu barang supados enggal seet ieu barang teh. Lantaran si cinta dan anak-anak saya sedang menunggu di rumah. Takut mereka terlalu lama merindukan emak. Oh. Lebay lagi si mang tanya, tapi kaset. Mang kieu emang diolok ke air bajuna dibuka pokoknya memang geus tanggetuikeun diajak kauhur ka loteng modusna teh pokoknya mah nepi ka loteng teh di loteng manehanana dijebak di eta ngolok kitu mah di loteng dijebak bajuna dibuka, rokna dibuka, mang. Da teh asa saha ieu, mang. Ya teh pokona mah kitu we. Eta tukang dagang teuing urangnya. Kira-kira Pak Haji Qadir lamun dikitukeun bakal kumaha? Jika ada ngoncian lagi lain awewe lalakina meureun euy. Luak liuk cepret. Ieu mah nawarkeun kana nepi ka pakaian dibukaan. Eta tukang dagang nepi ka manehna ngadibri gawatna ngadeg-deg naon sababna sieun kalepasan nafsu. Ai geus kitu mah teu dajang saha teh. Ari ngabolekak teuing mah teu saha nu teu lieur kana hulu. Mata para awewe ku Allah teh diparentahkeun tutup auratmu. Pakailah jilbab yang baik dan benar. Tutup auratna cek Imam Syafi'i mah kapanan nu meunang tampak teh lian keur salat teh naon cenah dua dampal panangan eujeung. Cek Imam Syafi'i awewe mah kudu ditutupan sakabehna. Kajaba keur salat meunang tampak teh dua dampal leungeun eujeung rarai. Kunaon sababna keur ngajaga kana maruah nu jadi awewe. Sing inget bareto teh we bubuligir jelema teh. Jana roget bubuligir paparanjang jeung sabangsana. Datang Nabi nampi wahyu supaya awewe diangkat darajatna di pakaian. Di tiungan, oratna ditutup, malah naon situasi jeung kondisina disaimbangkeun jeung marang lalaki. Sanajan lalaki boga kaleuwihan tinimbang awewe. Nepi ka aturan ka awewe luar biasa. Nabi macet Nabi kuring teh nyaeta jalmi anu pangsae-sae naka
kapun bojo kuring teh nyaeta jalmi nu panglemes-lemesna kapun bojo kuring teh nyaeta jalmi anu pangsopan-sopanna kapun bojo kuring teh nyaeta jalmi nu pangromantis-romantisna kapun bojo cek Nabi. Jadi panghade-hadena jelema teh nyaeta nu geus hade ka pamajikanana. Panggoreng-goreng jelema goreng ka pamajikanana. Nabi gitu banyak orang eta teh diangkat darajatna da barat mah teu kitu awewe hanya sebatas teman permainan awewe hanya pelampiasan nafsu saja tukang dagang ngagibrig manehna bos hayu we dina hate na teh ngagerenyeng ya nafsi ittaqilah ya nafsi ittaqilah ya nafsi ittaqilah hei nafsu kuring ulah kelepasan sing sieun ku Allah hei nafsu kuring ulah kelepasan sing sieun ka Allah di tengah setik hei nafsu kuring eta buki boboleka beki ditembongkeun beki dideketan ngadeketan eta awewe ka manehanana beki tarik ke retegna ya nafsi ittaqilah ya nafsi ittaqilah ya nafsi ittaqilah kungsi ngahulang sakedeung ampir-ampiran kata beki deket beki tarik ya nafsi ittaqilah ya nafsi bukan reci dua bukan deket ittaqilah ya nafsi ittaqilah aya jendela dibuka kolotokna lumpat naik kana jendela jeleng teh ngajeleng teu dipikirkeun sakumaha jangkungna karep teuing teu dipikiran kumaha jangkungna manehanana ngajeleng teuing sabaraha meter teu dipikiran jeleng teh ka handap ngan keur pas manehna ngajelengkeun karep ngalagragkeun karep ceuk paribasa karep teh teuing uing rek paeh kajen hirup keneh kajen nu penting bisa nyingkahan tina pamaksiatan tabatur mah kitu hayang jadi ashabul yamin teh naon cenah hayang jadi ashabul yamin saking kusadar bahwa kulu nafsin bima kasabat rohina saban amal-amalan lainnya eta ditanggung ngan pedahna kitu teh Allah merintahkan ka malaikat Jibril aja turun ka dunia tulungan sok tulungan sangat eta hamba kami anu nyingkaan pamaksiatan paharaman belaan teu ningali ka madaratan nu bakal tumibak anjeunna ladang sieun ka kami ceuk Allah teh tulungan malaikat Jibril hiber seng langsung nyangap ka eta jalma nyangapna eta jalma anu ngaburakeun karep di luhur ka handap teh jiga manuk piit nu euntrep dina dadahan lain juga helikopter murang atau juga kalapa ngegedebut geningan sabucak kelapa mata dogan orang woi turunkan boy ay kejret nu dihanap teh nya kitu teh tenempo diuk dihanap di sasarung geuning ay kalapa murang dicabakan dengan indas murah teh kalapa teh dicabakan teh diuyuk teh disiuk da belah teh dianggap disuruput diutahkeun tah wah bedol ai kalapa teh dengan hansor sing goreng teh lain kalapa nu murag teh eta nu naek saking kuluhurna nepi ka kiih manehanana geblur teh cenah teh pas meneran karena sarung harapanana gitu kiih tawar cenah geuningan bucat kalapa teh ieu dicabakan disiuk teh disedot kolot aing ieu mah disebut teh kolot aing padahal lain cai kalapa cai kiih eta sing horeng nu naekna ge sarua naon polong
Si goreng naik nagelong di luhur teh ternyata kelapaan buntung urut peuting ka bentar gelap naik pas naik itu udah poronan teh naik kulawing gedebuk nu dihanap saurang di ngadagoan kenyang hungar kitu terdaegang saeutik gedebut kena sarungna kiih atuh dianggapna cai kalapa disiuk kuleungeuna disedot kolot oing cenah oing eta man anjeunna langsung disanap ku malaikat Jibril turun ke hanap jika turun nama nupiit atau memamukan kena dadahanan kelawan parapi jeung api sapi batur mah nepi ka kitu eta teh keur naon keur ngudag diri jadi ashabal yamin hayang salamet di akhir belaan hayang salamet di akhirat kitu euy rohimna teh gadeanana teh wayahna dunya hayang salamet di akhirat wayahna kanikmatan dunia awas ulah nepi ka kapengpeongan ulah nepi ka kapopohokeun komo nepi ka kegegeloan kudu ngaran dunia sing imet kudu naksim bima kasabat rohina di dunia teh aya nu ngeunah di dunia teh aya mata pingeunangan di dunia aya mata pibetahan awas kageunah kabetah di dunia ulah mata jadi mopohokeun ninggalkeun urang kana kawajiban karti nah eta itu di dunia aya ngeunah teh ulah nepi ka kapengpeongan nepi ka hayang bebeakan kabeh di dunia kajen teh teu paduli masalah ngeunah jeung nikmat di akhir para ulama nyangatkeun yen saestuna nikmat nu didamel ku Allah teh aya 100 anu 88 mah disimpan ku Allah teh jang di akhirat anu hiji mah disebar kasadayana makhluk nu aya di alam dunia atuh kitu mah nikmat di alam dunia mah saalit ewan sabab hiji tina 100 disimpen jang di akhirat anu hiji dicana ku Allah dibagikeun ka sakumna manusia makhluk nu aya nu kumalandang di alam dunia sadayana kabagean tina nikmat nu hiji eta nikmat nu hiji nikmat bae hiji nikmat dahar dua nikmat sare nikmat sehat nikmat ulem nikmat ulin nikmat hiburan nikmat kendaraan nikmat harta nikmat segala rupa nikmat eta teh tina hiji nu dibagikeun ka sararea mata cek nabi ngaran-ngaran panikmatan surga mah hiji kanikmatan anu moal bisa dibayang-bayang moal bisa dipelong di dunia moal bisa dikupingkeun kanikmatanana jiga kumaha lah ainun rokat wala udunun samika tidak akan pernah kita memandang keindahan bidadari surga di dunia mancung nating higa kumaha cureleuk nating higa kumaha bangunan-bangunan di surga ting higa kumaha tajri mintah ihal anhar di surga teh bengalirlah wahangan-wahangan walungan-walungan anu cairna teh luar biasa aya cai maduna teh mah aya cai tawarna aya cai susu jeung sabangsa luka kumaha teu kabayang-bayang acabina kabayanganna oge jauh kene teu jiga dibayangkeun ku urang naon atuh
nu salapan ya ek teu kayang kumaha ek teu lieur kumaha mikiranana nu hiji ye hiji ditanya we cantik da lieur atuh kira-kira definisi cantik itu seperti apa? Wah, jauh cek Haji Gopur di irungna mancung panon bolotot saeutik tuluy buukna rada ikal. Cek Haji Wahid pokona mah anu jangkung tuluy tah eta teh jiga gitar Spanyol cek lagi. Nu kumaha cek engke jiga gitar Spanyol teh buta pokona nu kitu we tungtung lebaran hiji ge pingin eta teh. Ngadefinisikeun ngeunah sok bisa teh urang ngadefinisikeun ngeunah teh nu kumaha pokona nama disebut ngeunah teh nyaeta nalika badahareun dihuapkeun tuluy panonna berkedip-kedip sakudang sakedeung bari peureun beuntak eta teh ngeunah nu kumaha pokona kitu we sakitu ge teu bisa ngajelaskeun definisi ngeunah juga nu kumaha indah teh nu kumaha jang di dunia bisa ngadefinisikeun indah cacak-cacak hiji komo nu 80 salah pilih we ek mudag ashabul yamin ek mudag ashabus shimal nu matak tukang dagang tadi mah teu kapengpeongan ku nikmat anu hiji eta naon sababna da pamajikan bebadi imah eta mah kusa kadar coba nunggu rasana mah da kitu-kitu keneh ceuk pikiranana kekelahanan aing kudu dorana nu rasana geus kaalaman moal tapi da kitu teh ajang nafsu mah inna nafsal amaratum bisu awasi waspada mata diurukan ya nafsi itaqilah ya nafsi itaqilah wahai diri kaulah sing sieun anjeun ku Allah sing sieun anjeun ku Allah sing sieun anjeun ku Allah awas nikmat 88 siap tuh wah jika nuheueuh Pak Haji Kodir ungut-ungutan jika nya anger teh geuning lohor mah tinggalin deui asar mah tinggalin deui ngaji mah tinggalin deui ngaji teh jan kudu naon Pak Haji kudu bentak aya kudu diuk heug cangkel ngeunah mana jeung sare bari nyang hujan ngeunah mana sare bari nyang hujan ngeunah mana tak itu ongkoh cenah moal kapengkeungan Muhammad tak kagoda mun kene milih 59 eta ek milih kana golongan ashabul yamin tapi salat tinggalin gedruk jeung pagawean salatna masih keneh kapaneurikeun gedruk nu ngeunah jeung kahayang eta kaparduan teh leungit Pak Haji Gopur boga duit ke 100 juta ya. Imah geus boga kendaraan geus boga contoh imah geus boga kendaraan geus boga pamajikan geus boga anak sarakola jang biaya sapopoe boga jang biaya bulanan boga jeung sabangsana boga duit 100 juta ek dikamanakeun ek meuli mobil ek meuli tanah ek nyieun imah rek kawin deui atawa rek disodakokeun ka fakir miskin tabjana ucan boga imahan fakir miskin can boga imahan ek dikamanakeun nu bener geuning kesna diinjem ku situ ku kulutuk sodakohkeun teu pira kana 100 juta oh nya sodakohkeun bener tapi kamari geuning senal diinjem ku si itu ku kulutuk pada senal geus weneh ya utuh kena 8.000 sapap buleungit dipake ku si itu sabulah begeus coplok eta ge geus ku paku moal bisa katipu di akhirat mah geus pasti eta buleud pasagi gitu aya tandana henteu jang jalma-jalma anu neangan kana ashabul yamin aya naon tandana aya 11 perkara tanda jalma-jalma anu mudag kana ashabul yamin gitu jeung aya
11 perkara 10 perkara jalma-jalma anu mudag kana ashabus shimal aya cirina. Jadi mau bisa dibobodoh anggar mana bala-bala buatan naon teh Indomaret, mana bala-bala buatan Dimat beda dibungkus na oge moal matakat itu beda ketinggalan ari musok salat tinggalin mah beda aja hebat tidak lupa lagi kapan bedanya tarohum fi wujuhihim min athari sujud katingali tina raraina teh aya tapak sujud lain kudu ngajeprok hideung dina tarang lain kitu tapak sujud teh tapak sujud teh aya wajah anu marah aya wajah anu soleh. Mata dina keterangan nu sanes jalma anu jinah bakal dileungitkeun ku Allah hiji barokah kasab, dua cahaya kasolehahanana, tilu bakal ditibakeun ku Allah ka pakiran hirupna. Cahaya kasolehanana bakal dicabut eta jalma anu jinah. Oh berarti tarahum biwujuhim min asari sujud teh berarti kasolehan sing horeng beungeut teh aya kasolehanana. Lamun di jalan anjeun saja cikira-kira nama deh pumarosnya ke Pak Haji Robi. Pak Haji Robi upami anjeun dinuju karena mobil, Pak Haji Robi teh kana mobil heug diharap di jalan aya awewe aya istri anu nuju ngadeg. Katingali ku Pak Haji Robi teh eta istri teh butuh bantuan. Lantaran anjeunna nuju ngantos angkot atanapi ojek ngan teu acan anu ngalangkung cik Pak Haji Robi. Nu kabayang pada di kumaha eta tarahum fi wujuhim min asari sujud didinya bakal katingali ya. Nah nemu eta awewe teh mesum. Na pikiranna teh dibawa teh kana mobil, bawa ke hotel. Eta wayahna. Lain bukan sokakan kitu. Ka kitu. Tak lamun katingalina udah dah. Bade ka mana? Abi teh cenah bade ka ditu udah dah. Katingali asa ka budak soranganna. Mun teh mah mantes dibudakeun, katingali asa ka adikna mun teh mah pantes diadieun. Katingali ku cahaya nu bijil tina raraina moncorong kana panon, moncorong tina pamikiranna deudeuh teuing nepi ka eueuh niat jahat jeung sapan-sapan. Nah itu kapan jelema teh nu Allah tarahum bi wujuhi min asari sujud beda. Batur meuli kendaraan katempo ku manehna. Apal aing ge meunang nganyuk can angeus eta teh daripada 5 juta kamari cenah ge diulang 100.000. Kudu apa kumana beja cek batur cenah oge. Tah awas eta teh eueuh cahaya kasolehanana ku Allah dileungitkeun. Eta diantarosna. Hiji jalma-jalma nu boga ciri anjeunna ngudag ashabul yamin. Hiji az-zuhdu eta jalma teh boga sifat zuhud dirina. Ari zuhud teh hubunganana teh kana aset nu aya di dunia. Atuh intina mah jang sifat zuhud teh identik jeung masalah harta. Jeung masalah pangaboga. Allah teh kapan merek ka urang teh milik jeung rezeki. Aya milik aya rezeki. Rezeki mah nu kadahar, milik mah nu kapimboga eta bedana. Urang boga duit 10.000. Boga duit 10.000. Nu 10.000 eta teh can dibelikeun naon, can dipakena naon.
can dibelikeun senal, can dibelikeun buku, can dibelikeun dahareun. Atuh aya tukang bubur meuli 5.000-eun di dahar ku manehna 5.000-eun beak ka buburna sesa 5.000 deui ari keur leumpang init ka imah dikodokan pesakna duit 5.000 leungit berarti milikna tadi 10.000 rezekina 5.000 aya kitu nalin aya mana ngerti gedingnya kitu teh aja sanajan boga beas boga pare di gudang tonan jeung sabangsana lamun rezekina leutik mah leutik najan milikna tanah lamun rezekina leutik nya leutik ieu kudu dipahami ngarah naik juhud milikna badan rezekina leutik rezekina badan milikna leutik rezekina badan aya nu kitu aya contoh anu milikna leutik anu rezekina anu milikna badan rezekina leutik urang kumaha atuh kapan boga kenalan manehanna teh boga pabrik 5 pabrik nage kendaraan nage loba pamajikanna 3 pamajikanna 3 budakna 8 inget teh penghasilan sapoena dihitung-hitung teu kurang kana nya karena saeman menang mobil ngajar-ngajar coba mobil nu marewah hungkul geuning Allahu Akbar di mana manehanana saha nyekel duitna saha nyucingan imahna saha memberi kendaraanana teh dipake ku supirna imahna dicicingan ku pembantuna duitna dicekel ku pamajikanana manehna nu bogana duit dicekel ku pamajikanana imahna ku pembantuna mobilna anu ngajajar 10 kendaraan bari haradea nu makena teh pagawena milikna badag rezekina saeutik di gudang beasna dahareunana geus teu kudu di eta cek tadi desakan sapoe tapi dahareunana teu bisa dahar sakayang manehanana aja wah teu bisa sakayang manehna lantaran ditaker ku dokter cek dokter bapak wayahna bapak mah ulah nuang ieu 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 eta manehanana dipepatan ku dokter kitu na malik nanya teras cenah abdi teh kedah tuang naon dokter wayahna bapak mah kudu jeung paistahu wayahna kudu jeung sepan kudu jeung sepan huwi paling banter meunang cenah apa ngegel nu diga daging tapi sampel ulah loba teuing cenah eta oge mun bade kana sangu kudu nu beureum ulah seueur teuing lantaran bapak teh kenging penyawat gula gula darahna tinggi 800 rezekina leutik unggal poe ngadaharan pais tahu saseno kitu beak beuki dia awakna beuki begung lantaran dahareun nu asupna seueut milikna badag rezekina leutik naik kitu teh mending milik leutik rezeki badan mending rezeki leutik milik badan mending nu mana ulah nu katilu kaopat aja pilih cenah ge mending milik badan rezeki badan ge pirangun kitu oh milih nu mana ngan moal ngalakon aya teu boga rezeki jeung teu boga milik mah satungtung di dunia keneh mah jan bakal aya kapan ke sakarat teh 4 malaikat datang teh ke sakarat teh malaikat datang teh 4 di antarana malaikat Jibril bade naon eta malaikat Jibril suping kana sakarat
malaikat Jibril datangkan sakara teh nyaeta anjeunna rek ngabeja. Hei Haji Septian, wirehna ruh anjeun teh dicabut dina waktu nu ayeuna. Sabab kaula parantos ngulimbak ieu dunia ti masrik nepi ka magrib neneangan rezeki jang anjeun. Nah aya keneh bagian rezeki anjeun di dunia akan nepi teu aya. Ternyata rezeki anjeun teh geus diubek ku kaula ti masrik nepi ka magrib, di kaler nepi ka kidul, di luhur nepi ka handap. Rezeki anjeun teh geus beak-beakna. Ruh anjeun ayeuna dicabut kitu. Matak moal paeh jelema lamun rezekina aya ken. Aya keneh. Ngentong dianggap aya, mising boga imah ge, mising boga kendaraan ge, mising boga mobil, boga duit di na lomari ge, na ATM ge. Awas, lamun geus nepi kana dicabutna cek tadi ge milik badan tapi rezeki be aya, milik badan rezeki be paeh kitu. Milik be rezeki be nu kumaha nu kahuruan kabeh lagi kahuruan tah imahna nyapa aja wer aja gitu ngutung-ngutung di tanur. Hiji kudu juhud sing ingat juhud teh kaitanana jeung masalah hirup di dunia kagituna kana milik jeung rezeki. Juhud naon juhud teh ngaraksa diri tina harta sehingga diri teu kabetot jeung teu kabawa ku harta. Harta teu matak ngajadikeun diri gelo hirup di dunia, harta teu matak ngajadikeun diri betah nepi ka kapeng-peongan kapopohokeun kana kawajiban. Harta teu matak ngajadikeun diri jadi jalma kafir, harta teu matak ngajadikeun diri jadi jalma munafik, harta teu matak ngajadikeun diri jadi jalma fasik. Tah eta nu kitu disebutna teh zuhud. Boga hartana nama ngan teu matak ngajadikeun fasik hartana, nu kitu disebut zuhud. Di dunia Allah nu paling zuhud iwati Nabi Sulaiman alaihissalam. Sajana di dunia mah teu aya nu paling zuhud kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak kitu. Aya nu miskin majang teu bisa disebut zuhud. Aya jelema imahna teu boga imah. Dahar saminggu sakali. Baju kurkorna hungkul. Wih cenapah mah zuhud. Lain teu gableng ya tadi. Ai juhud mah contoh Nabi Sulaiman alaihi eta teh pang juhud-juhudna salam dunia eueuh deui. Naon sababna? Sabab Nabi Sulaiman alaihissalam mah anjeunna kagungan harta ditamplokeun ku Allah dunia teh buleud satengahna kagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking ku beunghar-beunghar Nabi Sulaiman alaihi ngagaduhan hartana oge satengah halapun setengah dunia teh Nabi Sulaiman. Kabayang teu beungharna? Wah kabayang teu beungharna Udin. Tuh Udin. Teu kabayang beungharna Nabi Sulaiman tiga kumaha. Eta teh hartana hungkul, can pangaweruhna, ilmuna Nabi Sulaiman alaihissalam saking cerdas-cerdasna boga pangarti nepi ka ngarti bahasa sireum. Saking ku cerdas-cerdasna ku hade-hadena boga pangarti Nabi Sulaiman teu ngarti bahasa sesatoan. Nabi Sulaiman mah ngartos kana bahasa manuk. Nabi Sulaiman mah ngartos kana bahasa jin, bahasa setan. Setan jin sadayana tahu ka Nabi Sulaiman alaihissalam. Aya nu ayeuna boga nu kitu eueuh. Wah. Gumede ka Nabi Sulaiman? Henteu. Mung ditah ku Allah. Maka beliau punya istana, dina panto gerbang istanana tertulis hadza min fadli rabbi, ini bukan dari saya,
Ini bukan milikku, ini bukan hasil keringatku, ini bukan hasil usahaku. Cek Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, tapi ini adalah anugerah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Aya sombong tuh. Aya sombong tuh. Teu aya. Kakarage di geronya urang. Mang atuh salat heula mang ayo wae macul mang kajen teh kumaha aing we macul salah-salah aing nu kitu teh ari imang batur salat aku kulintingan motoran cika eureun heula salat heula mang kajen teh kumaha aing motor-motor aing sugan aya hadza min fadli rabbi astagfirullahalazim nuhun tos diemutan. Mata awas tak ulah kapincut lagu-lagu menang luar. Jangan. Ini mata, ini hidung, ini telinga, semuanya punya Allah. Kaju bisa. Ini mata dari Allah, ini hidung dari Allah. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Gitu tulisan tanda plat motor teh euy, hadza min fadli rabbi. Ke hebring na plat nomor motor geuningannya atawa ngaranan spot lain hadza min fadli rabbi. Gitu. Aduh neng mani geulis hadza min fadli rabbi wa ini adalah anugerah dari Allah sehingga boga pangakuan diri ngakukeun ieu teh anu urang mata bahasana oge cek Sunda mah lain aku cang tapi abdi ari eta tanah nu saha abdi ari itu bumi anu abdi ari eta kendaraan anu abdi ari eta istri nu saha eta teh bojo abdi tanah abdi diserenkeun dititipan ku Allah supados abdi tiasa ibadah kendaraan anu abdi titipan Allah supados abdi tiasa ibadah abdi teh abadah ya'budu abdan make ieu mutakalim abdi arti teh ibadah kuring ku harta ibadah kuring ku imah ibadah kuring ku kebon ku pagawean jeung sabangsana ibadah kuring ku penghasilan ibadah kuring ku perkara nu aya di kuring itu abdi tah kitu teh zuhud. Nabi Sulaiman diheulakan tos anjeunna kan boga karasepna Nabi Sulaiman nyaeta pacuan kuda kaduh kuda saranae jarangkung agung resepna teh ningali kuda anu keur lumpat wih eta kuda rupa-rupa nu jabrik teh geuningan jangkung badang bohong lagi gede nya tuluy sampean na dekat sampean coklat kuda lagi badang bari wah hebat pokona komo eta mukan mah dihareup teh ejang jangan disebutkeun teh lain kuda hayam unicorn nu kitu teh kanyaho kuda hayam cenah gitu. Pak Haji Gopur gugah ka Haji Gopur eta Nabi Sulaiman saking ku betah nepi ka anjeunna liwat saalit kana waktos ibadahna salat mana teh Nabi Sulaiman ka bagian asar harita ngageser saalit saking kujongjon ningali kana kuda dikumaha ta kudana dibubarkeun teh dikukut deui lepas-lepaskeun sadayana eta karesep ditinggalkeun ku Nabi Sulaiman isukna tekan tos kikituan deui sabar nu matak mopohokeun kana ibadah ditinggalkeun dileungitkeun bunung kinten-kintena upami nu bunung teh nuju ningali sinetron
telenovela Mercedes Benz sampai eta geuning Maria Mercedes si Rahul jeung si saha eta teh si Anjeli eta keur jongjon nempo TV geuningannya keur ngalagu canya jongjon teh tabu nung teh nepi ka salat asar tinggalin 2 jam si kira-kira di bawah eta TV moal dibanding bawa nyamaran wajarna mah kitu teh ajang sia TV maneh nu mata karungsakan ibadah kuring teh ayeuna wayahna sia cilebok ngan moal aya kitu di urang wah naon sababna nyaah tak zuhud teh nu teu kapempeongan nepi katinggalan kewajiban tinggalin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim rumahnya uningan Nabi Ibrahim teh tos sababaraha puluh tahun teu dipaparinkeun putra ku Allah nikah kas istri anu namina Hajar neme kagungan putra namina teh Ismail sareng Sayyidah Sarah mah teu kagungan bae putra nikah ka Hajar nembe kagungan putra nyaeta Nabi Ismail ieu teh netelakeun juhud keneh sasakalana teh nyaeta Nabi Ibrahim mah anjeunna gaduh padamelan ibadah taatna ka Allah teh lamun anjeunna kurban gaduh sasatoa sakali nu dikurbankeun ku anjeunna teh nyaeta 300 domba 100 sapi 300 1000 domba tuluy 300 sapi 100 onta eta teh sakali ngurbankeun da kurban mah geus aya teh babaret oge di zaman Nabi Adam keneh kurban tos aya nu matak aya kisah dua putra Nabi Adam teh sanana Habil sareng Qabil ari Habil mah ditampi tak kurbanna ari Qabil mah teu tos aya ti kapungkur ge kurban masalah ngawaspadakeun diri kana harta geus aya ti babaretot Nabi Ibrahim kitu nepi ka Nabi Ibrahim kurang puas hayang toat ibadah nu sanya-nyana ka Allah dugikeun ka anjeunna ngajam ya Allah abdi teh Gusti pas sababaraha puluh taun Nabi teh dipaparingkeun putra atanapi putri ku anjeun ya Allah upami teh mah Gusti maparingkeun ka abdi turunan maka eta turunan teh ku abdi baris dikurbankeun ka dampal Gusti upami teh mah Gusti maparingkeun parentah ka abdi ngurbankeun ka turunan dipaparingkeun ku dampal Gusti ka abdi tangtos ku abdi bakal dilaksanakeun tong borok kudu 1000 domba tong borok kudu 300 sapi tong borok kudu 100 onta abdi gaduh murang kali ge gaduh turunan ge lamun anjeun marentahkeun ka abdi supados abdi ngorbankeun ka eta pun anak maka tangtos maka dilaksanakeun kurban ku abdi matak Nabi Ibrahim dicoba nikah ka Hajar gaduh putra Nabi Ismail nuju Yuswa 7 tahunan 4 atau nabi 7 tahun kebayang ke 7 tahun segede kumaha Nabi Ismail mah paratos hitam eta Nabi Ibrahim alaihissalam anjeunna dina hiji waktos nyimpen dugi ka 3 kali nyimpen ka Kangjeng Nabi Ibrahim dina impenanana diparentahkeun ku Allah wireh anjeunna kedah mencit jadi anak nyata Nabi gitu dilakonan
Eta Nabi Ibrahim alaihissalam sabada nampi kana wahyu kudu mencit nu jadi anakna. Anjeunna Nabi Ibrahim alaihissalam teras nyauran nu jadi putrana nyaeta Nabi Ismail alaihissalam anu yuswana masih keneh mincak dina 7 tahunan. Disauran, ya bunaya, ini aro fil manam. Ya anaki saestuna bapak teh dina wengian tadi bapak teh parantos 3 kali ngimpen. Kumaha cenah apa impenanana? Apa teh ngimpen jang? Kenging parentah ti Allah kedah mencit ka anjeun. Wah, aslinya mun bapak urang kira-kira menang ngimpi kitu 3 kali ek dibejakeun moal cek bapak teh kieu nya ya bapak teh ngimpen wengi 3 kali tos 3 wengi apa teh ngimpen kedah mencit anjeun kira-kira narek kumaha we. Wih, wah, pada segala dibalangkeun jiga nanti aku belum bolot ya mah sesat, tak sesat, matak bapak teh gerang-gering pengawasan teh kanu para rubuh malah kesesat. Sesat bapak, Pak. Sesat Pak, ada di setan eta teh Pak. Nabi Ismail mah henteu. Cek Nabi Ibrahim kitu tah anaki. Bapak tadi parentahkeun mencit salira jadi anak kaula. Kumaha panggur maza taro manga ayeuna mah gerak tetek gerak titening ku anjeun. Kumaha pendapat anjeun? Kumaha jawab Nabi Ismail? Ya abatib al-matu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak ulah rempan ulah bingkekeun deui Pak. Saupamina eta teh jadi parentah Allah ibal matu'mar mangga pidamel ku anjeun eta parentah teh pada iraha bapak mencit kaula rek di mana tempatna mangga abdi tos siapa satajiduni insyaallah minas sabirin abdi nampi abdi ridho abdi ikhlas saupamina eta parentah Allah mangga apa urang laksanakeun kurban eta parentah Allah anu eta siap gitu urang jika tak moal kitu teh boro-boro dititah mencit budak boga domba 10 pencit hiji lebar ya bikang mungkin kumaha mun anakan lebar anakna jaba sok sakali anakan teh ieu mah aya 2 aya 3 boga jalu 10 sikit pencit 5 kumaha kumaha kudu pencit 5 lebar menang ngurus lalaki ieu teh jaba kamari mah halodon yang parab teh hararese katuruh aya geus lalintuh ieu domba kakudu pencit dikurbankeun aduh kelanan moal urang mengorbankeun harta saeutik ge hararese komo kudu ngorbankeun budak komo kudu ngorbankeun sege ngorbankeun sakedeung belaan paculaneun setengah kapakehan teu da umum ditinggalkeun komo ngaridokeun nu batur nya milik batur saking ku pedit-peditna urang nu batur ge dihasudan batur meuli kendaraan batur nyieun imah batur duda kawin deui dah diomongkeun dihasudan disirikan jeung sabangsana boro-boro kana harta nu sorangan harta nu batur ge hayang dipimilih arti itu naudzubillah harta batur ge dihasudan mata kanjud kumaha hirup
jadi jalma anu ashabul yamin kumaha juhudna ge hanteu juhud ge teu bisa lantaran loba kokor kana jiwa nya Pak Haji hoe kitu eta Pak Haji gopur make motor anyar hayu we didelekan ditempoan padahal urang ge boga kendaraan komo biasana awewe mun pengajian teh ini teh kapan lain rek ngaji we lolobanana mah kapan rek melongan tiung batur ek melongan kana rok batur ek melongan kana gelang batur kikirincingan atawa henteu dibanding-banding jeung urang tiung naon urang sarungna sarung naon urang rokna rok naon balik ka imah ngomong ke salakinan papa bapana ieu ada ikan sakadang ngomong sugan teh panghadena we make tiung kieu teh aing teh ceu eti gerage geus kana tiungna teh lain kieu deui ceu wawat lain kieu tiungna teh geus awanyar batur mah aing mah ieu geus sataun ieu teh teu naon teh dipamulikeun anyar aing kamari rek daftar naon rek daftar pesen kana wajada buru dicarek batur mah tiap minggu ieu dengekeun ganti baju ganti rok ganti tiung sia aing boro-boro ganti baju ganti rok ganti tiung komo leungeun dicengceuman ku emas komo kongkorong beheung di kongkorongan ku emas mah boro-boro aing dikitu-kitu kumaha ek bisa nyuhud kumaha kanu batur ge kekedemes ek bisa ngaridokeun ngalepaskeun nu kumaha carana kanu batur ge kekedemes syarat kahiji kudu bisa zuhud cik atuh Pak Haji Udin syarat kahiji tah kudu bisa zuhud ayakuna zahidan fi dunya wa ragiban fil akhirah diri kudu aya resep kana akhirat zahidan fi dunya wa ragiban fil akhirah resep zuhud di dunia jeung resep kana di akhirat kitu aya resep ajower tolong dong ya aya resep dina hate tercek Nabi lamun hayang anjeun nganyahokeun kaimanan tanya we rasa idza saraka di mana-mana bunga ka anjeun naon hasanatuka kahadean anjeun wasa'atka jeung di mana-mana ngarasakeun goreng anjeun naon sayiatuka kagorengan dilaksanakeun ku urang tah kitu urang keur migawe nu mata kabungahkeun ka dirina apakah kahadean apakah amal goreng lamun nu karasa bunga karasa kene bunga kurang padahal salat acan padahal mah batur mah kurban urang mah hanteu padahal mah batur mah puasa urang mah hanteu tapi masih kene bisa seuri hate masih kene bisa bunga wayahna jauh kene kana juhud batur mah geus sabaraha kali umrohna urang mah can sakali-kali acan tapi teu ngarasa talangsa batur mah geus pinsan tanah suci Mekah geus ngalaksanakeun ibadah haji urang mah acan tapi teu pernah nalangsa tah hate batur mah maca Quran geus bisa urang mah acan tapi teu pernah nalangsa tah hate batur mah pengajian ge getol urang mah teu sakali-kali acan tapi hate teu pernah nalangsa wayahna jeung Nabi Anda bukan seorang mukmin idza saraka hasanatuka wa sa'aka sayiatuka panta mukmin di mana ngabungahkeun ka anjeun kahadean anjeun jeung ngarasakeun goreng ngarasakeun tertimpa bencana musibah nu batang nalika datang kagorengan ka anjeun maka jelaslah engkau seorang yang beriman ka kitu jadi tempo rasa urang keur maksiat bunga teh
eta lamun keur ibadah bunga cara nuharita geuning ngajak zaman Syekh Abdul Mubarak nu anjeunna kagungan istri nu keur ngandung teh nu keur nyiram heug anjeunna teh keur kumpul duit jang ibadah haji keur kumpul duit jang ibadah haji anjeunna nu keur nyiram kitu ngangse kana sesengitan sing goreng tatanana aya dimasak eta masakan teh sesengitanana kaabel ku istrina eta nu tadi sapapanu keur hamil nepi ka ngailiwir ka bumina aduh kangse ku anjeunna dugi ka biji rasa kahoyong naros atuh kacarogena akang nepi ieu teh saha anu masak ari kitu kumaha nyai meni sengit nyai meni hoyong sok aya bae urang masak we engke mah nya alim nuju teu purun masak kudu ieu teh urang meuli atuh engke mah urang neangan nu sengitna kawas ieu alim kamari ge geuningan cenah neng teh kapan ningali bakur hoyong rujak cek akang teh meser cenah ke pasarnya atuh meunang rujak di dahar teh geuningan pejigan itu teh meunah teh kamari ge cenah ge menang masak urang neng teh nuju hoyong nasi goreng akang teh lajang masak nasi goreng ieu nasi goreng teh akang teh kalah pengeunah taya disieun kitu hoyong nu ieu bae nu kaangseun neng akang heung atuh kitu mah urang teh angan dagoan saceuneuh ini teh kaluar ti imahna indit kitu teh angan teh senyetna ternyata kita tanganna keketok assalamualaikum waalaikumsalam sadi luar abdi cek dibuka kedap mangga dibuka teh aya naon cenah kang punten cenah ece ieu dupi ece teh nuju masak naon ari kitu kunaon nuju masak naon aduh kumaha nya nyaritakeunna nuju aya kitu kunaon henteu naroskeun nuju masak naon ieu meuli seungit ieu kaangse pun bojo nuju nyiram ayeuna teh ieu teh hoyongeun papasakan anu diasakan ku ece ieu kitu wayah nya abdi teh nu masak nuju masak abdi teh nu diasakan ku abdi teh ieu teh halal kangge abdi tapi haram kangge akang sareng sanggup sanesna ieu teh halal kangge abdi tapi haram kangge akang kumaha ieu teh bisa kitu ce ongko halal jang ece tapi haram kangge abdi mohon kumaha ieu teh carita kieu caritana mah atuh ka abdi teh ieu teh tos samingon teu meunang katuangan pun anak anu dua tiap dinten teh nangis jeung nangis ku abdi teh kutiba dipangnaheurkeun cai kangge genti tuangan unggal dinten teh kur ngalegutan cai teh dugi ka gararing tingali salirana tutos carelong kitu tah wireh tadi abdi nuju mapah abdi teh mangihan bangke himar eta bangke himar teh ku abdi dicanak sakeureut ayeuna diasakan ku abdi tah ieu nu kaangse ku akang teh pasakan bangke himar nu mawi da halal kangge abdi lantaran bangke himar ieu upami abdi tenuang kana ieu tangtos nyawa abdi sareng pun anak bakal terancam tapi akang mah kapan benten nuju gaduh usaha kapan nuju sareng sajabina tangtos teu kenging nuang kana ieu katuangan nu baris bari tuang ku abdi kitu tah kitu ka kumaha masih bade kene hoyong kene henteu ari salaki ka mana
kumaha caritana nya wah aduh kenalan jananya tak wasa putra jana tuh nu pangusahakeun baju nu pangmeulikeun sangu nu pangmeulikeun beas nu pangmeulikeun bawa kebon nu pangolahkeun ngaranna ge jana boga budak dua ka warung nganyuk aja nganyuk jabat dekat tawur sakapeung pada jam naurna kitu tak ieu mah tak ceuk nabi teh masna wa thulatha wa ruba sok aranjeun fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kawin ku anjeun awewe teh dua tilu atawa opat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ngan lamun anjeun teu kuat mata disiksa ku kolot hiji we komo tak digeprek dijieun bala-bala hiji we komo tak ditajong mah diusir hiji we geus tong hayang nyamahan jadi 2,3,4 teh cenah itu aya randa anggeus maneh mah bakal perang mah bener ke Armageddon teu datang kering we hiji we cenah abdi mah hiji we geus teu mampu mah mun teu kuat hiji montong nepi ka teu kuat hiji-hiji wae euy gitu an nikah sunnati pamandogi bang sunnati palaisa minni nikah becek nabi sunnah kaula saja mau teresep karena sunnah kaula palaisa minni maka wani lain umat kaula maka wanong anjeun anu janda kawin deui sok da cenah ulama geus kawat kumahakeun be kan be nah cenah bakal lain gitu ka uang neangan matakna aya kanyanyi cina kumaha ieu nene ge sarua mun bisa ulah paeh teu boga salaki teu bisa ngajawab man nabiyuka ujug-ujug ada poho lantaran teu aku mata lantaran keur hirupna paeh teu boga salaki teu kemajikan ngalah kitu euy heeh tah kitu apa teuh teuing atuh kitu mah nya mohon kesakedapan dosa balik ka imahna muka pantau assalamualaikum waalaikumsalam langsung ditanya mama jadi akan kumaha cenah kengingkang wayahna nyai beb wayahna cinta ternyata itu bukan rezeki kita bukan rezeki kamu maksudnya karena aku mah enggak mau kamu yang maunya eta teh kita tangga si ibi anu tuh oh tengah keras ku makan nu diasakan teh eta teh lain daging anu halal tapi daging anu haram nyata bangke himar teh king bangke di mana cenah naon dihayang sanes king bangke di mana menang mangih di jalan nanti bisa kitu cenah kan lantaran geus saminggu teu barang dahar da teu gaduh teh gaduh putra dua salakina parantos kantunkeun 2 tahun kapung 2 tahun kapongker kapaksa kudu ngadahar eta manehanana teh terus kumaha cenah nya ayeuna kumaha masikeun hayang raden teu tah ieu ayeuna mah urang teh boga tabungan jangka haji ayeuna teh geus ngagunuk itu teh kapan aya 48 juta kabehna teh kudu 50 juta jang daftar hungkul kitu lin tabungan eta teh kumaha lamun ku urang pasihkeun bae kasih ibi itu anu jana ulah curiga aja teu curiga mah dengan kamu we modus gitu laras ieu mah urang bantuan lantaran karunya sugan teh atuh jadi jang modal usaha sugan teh atuh aya manfaatna leuwih gede tinimbang kurang dipake ibadah haji gitu nu kitu teh zuhud karti teh nu kitu teh zuhud teh nu kitu lain pulang pergi naik kapal
pulang pergi indit haji, pulang pergi umroh tapi tatangga kalaparan, tatangga imah nareyon, tatangga teboga jam dahar-dahar acan, urang nepi ka syukuran wali matu sapar jeung sabangsana. Wah darek ka umroh deui, haji deui, tapi tatangga kalaparan, tatangga teu kaperhatikeun, naudzubillah leungit ka suhudana. Nah, itu wah gitu ya, jadi huntu emas teh coprokeun ayeuna geus kolot ngisi huntuan ge pantes ke nya ocek ke coprokeun ka huntu emas teh wa aya opat atuh 3 coprokeun syukur-syukur mah sadayana kangge ical ka toko emas ka ditu meujeung-meujeung ayeuna emas keur mahal heug sodakohkeun ka batur ka butuheun teangan nu butuheun nu bener-bener butuheun saha nu bener-bener butuheun jang ibadah nu teu boga imah sok jieunkeun imah tapi ngadang huntu emas teh wa kitu boga kendaraan mobil opat atuh ical 3 nya kange naon atuh dikukut bae nu kitu teh ngagunuk-gunuk har ngumpul-ngumpul har tak make uang bae harta meunang ngagunuk-gunuk teh teu kacana ditinggalkeun di dunia dibagikeun dipake ku ahli waris tungtungnana sanes teu kenging mana manjatwa bagian bawaun kalam kubur saeutik jeung ahli waris teh haridang deui. Mun bapak datang ka urang nganyang, urang geus nganyang ka imahnya, bapak teh jang cenah bapak teh bade kajinya ayeuna nya oh mangga cenah Pak di mana cenah ieu mana ayeuna Pak ya agenya ieu cenah kaya moto jeung nyi manye mangga ini nepi ka imah make senal Indian senal nu mahal teh geuningan heug Indian lagi iman langsung dipake kurang Indian begitu ke dipake kurang Indian dibeli eta hargana lagi 2 juta sapasang eta teh can ongkos kapal ka ditu ongkos kapal 8 juta eta sakali ini kan balikna nya 20 juta malah senal teh ka eta meureun gitu eta ge mulang tah bapak timah urang senalna tinggalin naon cenah senalna tinggalin ci kira-kirana ku urang rek dikumaha ek diampihan ek dijajapkeun dibikeun ka bapak hah katinta senalna rek dibikeun dianterkeun atau diampihan ku urang ek dijual ku urang ek dipake aduh ieu senal saha nu bapak cenah oge senal teh eta teh tinggalin meureunang ceuk majikan aduh di tempat-tempat teh hade euy senalna euy bejaan cenah bapak atuh telepon sugan deukeut keneh nah lebar Indian coba di mahal imah kanyar keneh moal kumaha cenah mun nanyakeun engke eueuh we kitu keneh ke digentian ku senal swallow bedul lain makalah ditamahannya ditaikeun tingkatan kalah diturunkeun darajatna cenah jenderal kalah kopral cenah jenderal teh temanna swallow kopral dipake ku manehna ci kira-kirana eta budak hade atawa henteu kuduna kumaha senal dianterkeun dijajapkeun dibikeun ka bapak gitu tah dibikeun ka bapak duh ya kamera nu geus kuduna kumaha senal dijajapkeun dianterkeun dibikeun eta nu hade bapak maot ninggalkeun kebon 2 hektar ninggalkeun sawah 2 hektar ninggalkeun imah gedong ninggalkeun mobil 10 ninggalkeun duit na ATM 8 miliar ci kira-kirana
dikamanakeun tah hadap tinggalanna dipake dibalikeun ka kolot pasti dipak cek tadi nu kitu teh lurus tunjung teu baleng aja kuduna dikamanakeun dipikeun matak tina warisan awas silmaham anjeun bagian lalaki 2 bagian tinimbang awewe mislu hazil unsayain bagian lalaki menang 2 bagian tinimbang awewe sabagian lamun ahli warisna lalaki jeung awewe lalaki 2 bagian awewe sabagi gitu. Pertanyaanna kunaon lalaki menang 2 bagian awewe sabagian lantaran awewe mah identik jeung teu bisa ngolahkeun kana harta duk saha cenah oge ieu mah identik nyonya kebiasaannya nyonya lamun lalaki identik jeung ngolahkeun kana harta lamun lalaki teu bisa ngolahkeun kana harta ditinggalkeun harta kalah beak dijualan nu kitu teh nyonya naon cenah mata 2 bagian jang lalaki teh kitu ngarah bisa dipolahkeun ka dituna bisa geus beuki loba hartana tah dikirim-kirimkeun ka saha anu boga jang sedekah teh nyodakohan bapak nyodakohan emak teh aya fakir miskin teu boga imah mah urang panggieunkeun imahnya sedekah atas nami bapak bi urang panggieunkeun warung sedekah atas nami bapak ya atas nami emak simkuring sedekah atas nami bapak atas nami emak tak kitu kuduna nama euy ka kitu ai urang mah boro-boro kitu lin beak teu barokah naon sababna teu dipake bener ieu teh ngomongkeun zuhud tak itu zuhud lain dipake kamu puas diri di dunia tah eta nu disebut ashab yamin kullu nafsin bima kasabat rahinan illa ashabal yamin fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ashabal yamin mah datang ka akhirat ya akhirat na aranjeunana dilebetkeun ka sawargana Allah di surga aranjeunana nananyakeun kaayaan jalma-jalma anu baretok di alam dunia na gumede kumuluhur dolim nganiaya dititah ibadah teu hayang karena perintah Allah mungkang yatasaaluna 'anil mujrimin mereka di surga akan menanyakan bertanya pada orang-orang yang mujrimin masalakakum fi saqar kunaon anjeun ayeuna ka neraka jawab lam naku minal musholin lantaran abdi teh lain kagolongkeun jalma-jalma nu iman ka Allah dititah iman kalah mumpang eta kitu teh geuningan umat muslim kalah diperangan agama Allah kalah rek dihancurkeun agama Allah kalah diperangan naudzubillah lam naku minal musholin walam nakunut imul miskin jeung teu kabuktian kuring teh nyaeta tukang merek kadaharan ka fakir miskin mata tingali ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin jawabna fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin nah hayang apal ajeun hayang nengok ajeun kumaha jalma
jalma nu tukang yukang di bubidin, tukang ngebohongkeun kana agama, pendusta agama nu kumaha. Fadzalikal ladzi yad'ul, mereka yang meninggalkan anak yatim, teu paduli ka anak yatim, teu hayang ngurus anak yatim, teu inget-inget acan, teu boga rencana program hayang ngurus anak yatim. Kajeng dititipkan anak yatim, boga harta ketinggalan ti bapana beak kudu ngurusna. Nu kitu disebutna yukadzibu biddin, para pendusta agama. Loba anak yatim teh. Di dia ayat yatim sabari itu. Gitu ya. Engkau dititipkan ku Allah ka jalma-jalma nu mararampuh. Anak yatim Nabi ge nu teu kagungan naon hartana saalit puput ka anak yatim. Nabi mah duwe jadi ayah angkat untuk para anak yatim. Kajen. Ya. Sasa jalma cek Nabi anu daek ngarorok ngarawat ngurus ka anak yatim. Kaza ma'i fil jannah, maka seperti inilah mereka akan bersamaku di surga. Kata ma'i fil jannah, seperti ini nih, seperti curug dan jajangkung, mereka akan bersamaku, bersampingan, berdempetan dengan aku di surga. Saha teh jalma nu daek ngukut ngurus ngarorok anak ya gitu. Nah, wala yakhuddukum ala ta'amil fadzalika ladzi yad'u wala yakhud, dan mereka lah orang-orang anu teu paduli mereka daharan ka fakir. Kajian teu jadi pemikiran nu dina pikiran ada bisnis dan bisnis. Money dan money. Time is money. Business is money. Nu nginjam duit is money. Nu ngagadegeun is money. Apapun money dan monyet. Monyet. Nah bahasa Inggris nanya gitu. Ingat keur disebut money, ingat kan ayam penyet lapar. Jadi monyet. Aduh, nyebut monhe tadi nanti inget karena ayam penyet jadi monyet. Money dan money, naudzubillah. Nepi ka aya jalma datang miskin kan, tulungan abdi teh bere nyebut artos. Sabaraha? 5 juta. Naon borahna? Sawah. Sabaraha bata? 200 bata. Sakali panen teh opat kintal. Sekali panen. Mohon ayeuna abdi teh nuju periogi pisan artos 5 juta. Namun heula lah ngagadekeun eta sawah. Kitu ya. Sawahna dibawa kudu nginjemkeun duit, diurus, hasilna dibawa ku manehna. Naudzubillah. Nu kitu teh disebutna wala yahuddu ala ta'amil ris, mereka yang serba mani dina huluna, serba uang dina huluna, nu dihalalkeun ku Allah mapek jual beli. Riba tinggalkeun, cukup ngalabat tinggal untung mah ulah kena dulungan batur, tina jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Halal pek kalau untung teu jual beli. Pak Haji Septian anjeun boga kalapa kolot hiji ditawar-tawar akid. Ya. Eta teh kalapa calon. Moh jenajang teu minjang teh. Atuh nuju periogi cenah abdi teh kana pramuka. Sok atuh meuli ieu apa yeuh. Sabaraha ngaosna? 8 juta. Lama teuing ka Cigelo. Mung
doraka teu aki-aki eta ngajual kalapa hiji nu biasana 3.000 ieu 8 juta teu doraka pek bae payung mah wa ahallallahu bai'a wa haromar riba nu diharamkeun nu riba cacak nu kitu rek bisa keneh juhud moal euy ek bisa keneh asup kana golongan ashabal yamin moal anu fi jannati yatasaalun mereka masuk surga di surgana nananyakeun jalma-jalma nu asup kana neraka bahkan dina hadis disebutkeun teh kieu urang sebagai jalma muslim asup ka surga teh ditebus ku hiji jalma kafir jalma kafir di akhirat diwiwirang teh beakan jalma kafir di dunia ku Allah disungkun nu kafir di dunia disungkun ngan nu kafir di akhirat diwiwirang beakan Idza kana yaumal qiyamati dzafa'allahu likulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fidha'uka minan nar di poean kiamat pikeun saban-saban sahiji jalma muslim ditebus ku jalma kafir jadi jalma kafir teh dibibita dinyenyeri terus di akhirat teh yo dulu kasih ke surga sia ka neraka kitu atuh pida uka pida uka Allah rek ningalikeun kana harga muslim di akhirat diebrehkeun hargana jalma muslim teh ngabandinganna surga jeung neraka gitu katempo jadi jalma kafir nu asup ka neraka teh katempo pasanganna pida uka tebusanana ka surga si eta sia ka neraka ka surga sia ka neraka ka surga sia ka neraka ek milih ek di mana ek golongan kafir ek golongan kenca wa kunna nukadzibu biyaumiddin kami batu dalam dunia teh kuring teh tukang ngabohongkeun kana kaayaan poean akhir kana kaayaan poean akhirat lain teh apa dan ku kami sararea dibohongkeun kana ayana surga kana ayana neraka yen neraka teh bagian jang jalma-jalma anu kafir tina hukum-hukum Allah hatta atana yakin nepi kadatang ka kami ayeuna poean kiamat geus aya can-can euy pilih ek mana urang ek milih kana yusallitu ala ahli nar alju ahli neraka teh di akhirat teh bakal dilindih ku nu ngaran lapar wa adzabul judi qali alaihi asaddu min sa'iril iqam jeung siksaan lapar eta teh leuwih banget tinimbang sasakaina siksaan-siksaan anu sejenna paya kuna wa yaklabuna ta'am ahli neraka dina neraka neneangan hakaneun neneangan dahareun sabab meunang siksaan lapar anu nyerehkeun kana siksaan-siksaan anu sejenna panat amuhum azabaniyah tudorian tuluy malaikat jabaniyah ngalungkeun kana kai dori ai kai dori teh nyaeta kai anu lamun teh mah dahareun eta teh nepi kana genggerong maka otakna ngagotrok nepi kana beteung peujit beteungna kabeh murudul hancur aya racun kitu zaman kieu teh racun kawas kitu nu langsung balik ka di dahar harita keneh ngagotrok tahuluna lamun nepi kana gengger lamun nepi kana beuteung ngagotrok ta beuteungna racun naon nu di dunia ya kitu
eta mah kahakanan kadaharan jang ahli neraka, jang ahli neraka golongan anu behen. Fa idza akala ahlun nar zalika dhari yakufu fi hulukim fayatlubuna ma payutuna bimasrobatin min ma'in hamim manehna geus ngalegleg kana kaidori eta kaditu kadieu gogorowokan neneangan cai lantaran hayang minum maka ku malaikat jabaniyah diasongan cai tina neraka hamim mimma in hamim cai anu banget panasna idza qarabul al musyribatu di mana-mana ngadeukeutan jalma nu nginum kana eta maka mulucut kabeh kulit beungeut jeung daging-dagingna eta teh siksaan janda nu di jero neraka eta teh disiksana daharna eta nginumna ge disik ka itu pilih kok kumaha ek jadi ahli nu memperjuangkeun ahli ashabul yamin ek ashabus simal tapabol silahkan kumaha anjeun faida sarabu qata'at am'a'uhum fi butunihim di mana ngaleguk kana eta cai min hamim tadi mbaka hancur lebur peucit jeung nu sejen daek gitu euy. Nah, telah geus dicaritakeun lain aya 5 naon sebab pertanyaan ti ahli neraka teh. Nepi ka terakhirna ku Allah dititah rek geus teu ngomong sia rasakeun adab siksa. Tah eta muga-muga nu tadi dicaritakeun jadi pieunteueun yang urang sararea bisa ngahudangkeun jiwa nu paeh bisa ngebangkitkeun jiwa nu paeh cirina teh tadi teh aya sabab kakara bisa katetelakeun hiji nyaeta az-zuhdu zahidan fi dunya wa ragiban fil akhirah kakara hiji ditetela nu bisa katetelakeun teh 10 deui can bisa katetelakeun da waktuna moal mahi can geus cangkeul ieu biwir geus uget-ugetan buntu geus lawor beuteung geus lapar sabab kuing teh ba'da maghrib qobla dahar gitu tak Pak Haji Gufron Haji Gufron mah aya wae keun insyaallah ke 10 deui hayang apal ke 10 deui na 10 deui insyaallah sanes waktos urang tetelakeun tuluy 10 perkara anu jadi ciri ahli simal ashabus simal golongan kencan insyaallah ditetela hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana